Maneh di tadi nutur-nutur wae urang di ditu keneh deuk ka dieu sabaraha kilometer rek naon? Hah? Iya. Set. Ieu we. Deuk menta-menta. Teresep urang ka pengemis teresep. Kurang teh. Set. Gawe siap teh hayang duit gawe. Lain tuh tinggal ke siga tukang ojol. Garawe. Mang. Lah. Oh, garawe kieu. Tuh, lain ngemis. Mantap Kang, nuhun. Ngemis. Zaman ayeuna mesti ngeunah ngemis ngerakeun pisan. Ayo orang nean Padang ah. Ayo. Ono omnya katampi. Duit tadi mana duit duit. Tadi teh kamilan. Milan. Nyawer. Duit properti keur kebutuhan konten tuh. Cokot deui. Garawe duit. Ulah wae mere gawe. Ari siang masih kan di dieu. Mantog lieur. Ayo cing di dieu. Deuk naon cik? Aduh, sia teh ngemis-ngemis gawe. Lain. Geus ya. Ieu mah. Urang teu ngeunah ieu Bang ya. Kadon disangka pengemis. Tadina urang teh rek malikeun ieu dompet. Tadi murah di belah ditu. Kusaba maneh nganggep urang pengemis, urang teu ngeunah. Geus, balik, nuhun dompet.